Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Abah oge Kang Kevin. Alhamdulillah. Dina danget ieu aya hibar pangdu ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana wargi-wargi abah wadi abah saalam dunya. Tangtos nu paling pokok rupina ka wargi-wargi ursun urang Sunda di mana wae ayana. Atuh ka luar ursun oge ari anu ngartos mah kana basa Sunda mangga nyangakeun. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka teu sabaraha liwat teh geus asak sedengkeun deungeuna peda anu ditumpangkeun dina luhureun liwat atuh dekar we dalahar najan ukur sakitu teu burung boh asmarani boh Ki Bagira mani ngaralimed bangun anu nikmateun pisan. Duwi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana isukna rebun-rebun keneh. Asmarani geus jojorelatan mudun muru kawahangan. Maksudna rek mandi. Cacakan sakitu tirisna kawan tu kayaan di pagunungan. Tapi pikeun asmarani mah teu jadi masalah. Lantaran memang geus jadi kebiasaan hirup di tempat kitu. Ari Ki Bagira mah harita teh boro-boro hudang, teu usik-usik acan. Pugu manehna mah ngarasa kacida pisan capena. Apan tadi beurangna mentas galungan jeung baladna Ki Sapta. Nu harita teh manehna nyegrek-kerek we gegegeran mata keung nu ngadengekeun. Kitu deui si Pasar anjing kukutanana Ki Bagira. Ari teh ngaringkuk we deket durukan. Heesna mun jelema mah kacida tibrana. Ieu oge meureun ngarasa capeun. Urut tadi beurang lulumpatan ka ditu ka dieu. Kira-kira pecat sawed. Panon poe mimiti ngemprai caang kalebah dinya. Asmarani mah geus asak naheur cai. Malah geus asak ngaliwat nyampakeun Ki Bagira jeung keur manehna. Mamang. Tos siang ieu teh Mang. Pokna ngageuingkeun Ki Bagira. Atuh koreja teh Ki Bagira hudang, bari gigisik. Ret kana durukan meniruhai. Suluh tihul nu ti sore keneh dipake suluh masih keneh hurung. Ret ka si Pasar tetela masih keneh hees. Ngan ayeuna mah ngadakom. Sanggeus hudang kejengkang Ki Bagira kalebak maksudna mah rek kawahangan rek mandi. Sarengsena Ki Bagira geus ngarongheap deui ka saungna. Sadatana ka saung Ki Bagira disampakeun cai panas jeung sangu ngebul keneh. Atuh dekar we memuluk ngeusian beuteung malar jag-jag. Bari nyaneut Ki Bagira ngajak ngawangkong ka Asmarani. Yen sanyana mah manehna oge tadina mah lain jalma jahat saperti ayeuna. Putan kitu Mamang. Jangan kumaha atuh dongengna. Pamna Mamang duwi kakabaud kana kalakuan jahat pasti teh. Asmarani nalengteng lantaran kalakuan ngajahat nu dilakukeun ku Ki Bagira teh sasat sarua jeung kalakuan akina nyaeta Bah Surawana.
atawa manehna pribadi pisan. Oh, iya dongeng nama Dewi. Kapungkur teh waktos mamang keur ngora. Asal nama kapelet kurongeng. Kulantaran rombongan doger Bang Cipeu teh pipindahan da puguh nu amentea. Mamang oge kapaksa we mimilu. Sasat nutur-nutur bujur nyironggeng. Nyata Nyi Iting alias si bueuk. Reug Ki Bagira ngaraneg ngadongengna. Diselang ku nguyup teh haneut. Saterasna kumaha Mamang? Sebenarnya Mamang ronggeng Nyi Iting teh. Asmarani nanyana ditungtungan ku Nyi Kikik seuri. Kata Haji ku Ki Bagira anu nyebutkeun nutur-nutur bujur ronggeng Nyi Iting. Ki Bagira oge milu seuri, najan seuri maur. Manehna salila-lila ngahuleng. Kawas aya nu dipikiran anu leuwih anteb. Breh kumanehna kacipta deui. Mangsa keur ngora keneh. Lelewana Nyi Iting alias si bueuk teh. Ari ngarengkenekna teh bari ngahaleuangkeun paparikan. Pajarkeun teh. Mi HP sisir jeung minyak. Bisi kancloman leungeun. Mi HP pikir jeung niat. Bisi kaangsonan leungeun. Kasur jangkung bantal panjang. Nyabogo dikacaikeun. Kanu jangkung kuring melang. Nyabogo urang jadikeun. Angeun kangkung sapariuk. Disiuk jadi sapiring. Anu jangkung geradiuk. Sing karunya kasim kuring. Lamun hayam di korangan meureun hese usik malik. Lamun heg henteu kasorang meureun paeh ge buncelik. Beres ngahaleuang si bueuk terus we ngarengkenek. Gerakna leungeun karasana ku Bagira mah asa digupayan dihiap-hiap. Giler jeung relet deetna panon si bueuk karasana ku Bagira mah mani sumeredet kana hate. Lenyapan pangacian. Asa kosong asa eusi. Haluangna paparikan kitu teh. Keur manehna mah asa dipibogoh dipikadeudeuh. Nu mata kamana bae jigna rombongan doger si bueuk pasti dituturkeun. Karasa keneh ku Ki Bagira. Usapna leungeun Nyi Iting alias si bueuk. Anu nyang saya dina dadana. Bari buhukna nuting alacir sasat ngagerean ceuli. Hiekna buuk nu seungit ku kembang campaka anu diselap-selapkeun dina gelungna. Mutuh matak nambahan nafsu birahi Ki Bagira. Nah Mamang tebet ngabetem bae atuh. Nah teu aya terasna dongeng teh. Asmarani gancang nanya. Sasat anu nganaha-naha. Dumeh Ki Bagira bangun anu keur ngalamun. Alah, bet asa kaudang deui ingetan puguh Dewi. Mamang teras ka jaman keur ngora. Kumaha mimitina kaceot ku si bueuk alias Nyi Iting. Mani asa cikeneh pisan. Abung laku lampah dosa. Sakitu tos aya ulasna taun teh. Bet asa kamari kejadianana. Teu Ki Bagira bari teu oleh ngahehe. Sarta para lape dicaritakeun imeut pisan. Naon-naon nu kajadian sarta karandapan kumanehna keur ngora. Pajarkeun teh cenah da Nyi Iting alias si bueuk mah pantes loba lalaki anu kapengpeongan oge. Sabab keureut beungeutna lain alus pupulasan. Es tuning geulis bawa ngajadi. Adeg pangadegna demplon, cangkengna lengik mapanting. Biritna birit bahenol. Mun dipake ngarengkenek teh badis we nu hiap-hiap nangtang lawan. Pokona matak penasaran we mun tacan kasorang. Tah di harita Mamang teh terus we kapengpeongan ku si bueuk. Geus puguh. Mun seug
boga duit. Boh ladang pare, boh menang menta di kolot. Dalah dina teu bogana duit oge, dibelaan unyap injem ka babaturan. Sok asa dina puting eta cacap nyandingkeun si bueuk. Reg deui Ki Bagira nyaritana eureun. Bari ngabiri-gidig bangun anu manggih kasieun. Kunaon kitu Mamang teh? Jiga nu ngabiri-gidig kitu. Asmarani kacida nitenanana kana laku lampahna Ki Bagira harita. Tak Dewi. Mamang teh lantaran teu boga duit keur mahugi si bueuk. Nepi kaluas maling duit kolot. Cengcelengan tina ladang ngajual pare aya 2 kanjut. Ku Mamang teh dipaok. Sarta terus we. Ngamprud. Nuturkeun bujur si bueuk. Lantaran katohyan yen Mamang anu maok duit teh. Ku kolot Mamang teh geus teu diaku sarta diusir teu meunang ngalanto di kalembur. Ki Bagira nutup dongengna. Dupi lembur Mamang teh. Di mana asalna kitu? Asmarani terus nalengteng. Kawit nama. Di Sinang Panon Banyaran Dewi. Nganti harita Mamang teh teu mulang deui. Ngarasa asa boga dosa anu tacan katebut. Ayeuna oge inung bapa Mamang teh duka aya keneh, duka tos tilar dunya. Ki Bagira nuluyikeun sarta ngajawab pananya Asmarani. Sanesna teh mulang-mulang, Mamang teh ngumbara di mana gitu? Asmarani nanya deui. Mamang teh nyaprok amprok. Jeung Ki Sapta bangsat gerot. Tapi manehna oge tacan jadi rampok gerot seperti Ki Wahari. Harita mah karek cacarakan pulang paling ka kontrak-kontrak enteh atawa kontrakina. Anu antuk ramah lantaran geus jadi kabiasaan. Terus we jadi rampok. Malah boga padepokan sagala di Lengkob. Anu jelasna disebut padepokan Lengkob Siluman. Nu aya di tutugan Gunung Haruman. Ceuk Ki Bagira. Keke. Dupi ayeuna pangna Mamang pegat hubungan jeung Ki Sapta. Naon nu jadi marga lantaranana? Kawit nama. Ya kitu teh we Mamang teh. Reg Ki Bagira nyaritana ngarandeg. Dumeh bangun nu asa-asa nyaritakeunana. Tapi ari dipikir deui, make kudu era-era sagala. Pan manehna teh hayang ngabebaskeun tina sagala rupa rareged dosa. Geus kitu mah. Paralak we. Nyaritakeun anu sabenerna. Upami ngalakukeun kajahatan saperos ngabegal atawa ngarampok imah-imah nu kasebutna jaregud. Mamang teh sok nyumputkeun sabagian dina bebeunanganana. Sun samemehna disetorkeun ka Ki Sapta anu jadi gegeduk. Dah lami-lami kapeletik. Nu akhirna Mamang teh buron dasieun dipergasa ku Ki Sapta sabatur-baturna. Malah antuk nam hayang babalik pikir moal ngajalankeun di kajahatan saperti nu geus-geus. Tah Mamang teh Dewi diseret poe ieu hayang ngomean diri. Hayang jadi jalma bener. Nu hartina moal rek ngalakukeun di kajahatan sapertos anu atos-atos. Ki Bagira nutup dongengna. Atuh saena Mamang. Asmarani mairan. Tapi antara ucapna jeung kerteg hatena teh pasalia. Manehna bisa nyebutkeun aya saena ka Ki Bagira. Tapi dina hatena mah teu kitu. Sabab manehna pribadi apan sasat
jadi jalma anu teu bener, teu bager. Jadi jalma jahat anu tacan bisa dipikeun. Puguh sagala rupa dikamudikeun ku akina Bah Surawana anu kasebut Jadug Gegedug Rampog. Ari ayeuna kumaha urang teh mamang atuh? Asmarani nanyakeun, rek kumaha laku poe ieu? Wah, maksud mamang teh dinten ieu teh rek nguluhkeun lalampahan ka Cihawuk. Katonggoh mamang teh inget kanu jadi anak. Sugan we area keneh lumeh ditinggalkeun hana teh tos kana 10 tahunna. Walon Ki Bagira, aya nah mamang teh boga anak gitu. Asmarani kaget. Wah, kantenan we Dewi. Mamang teh nepi ka bale nyungcungna sareng si bueuk teh. Jadi pasihan ganjaran. Budak awewe nu dingaranan Nyi Warsi. Ngan sabada inungna tilar dunya. Budak teh ku mamang dipihapekeun ka nini akina Bah Sumanta di Cihawuk. Numawi mamang teh hayang neang susuganan we area keneh. Da puguh teh 10 tahun lamina. Rumasa mamang teh tambelar kanu jadi anak. Pokna deui bari bangun anu ngaheruk. Pikeun Asmarani mah nya atoh we nu aya domeh kacida perluna ngalalana teh. Hitung-hitung neangan pangalaman tina panyabaan. Dari ngahaja-haja mah pamohalan nyaho Cihawuk sagala. Iraha kitu mamang. Pimiangeunana teh. Nah ayeuna tanapi teu kebat kaburu ditempas manten ku Ki Bagira. Kayang mamang mah ayeuna pisan Dewi. Kituna teh bari jung Ki Bagira nangtung kojengkang we ka jero saung. Ngaronyang buntelan anu diselapkeun dina siku-siku saung. Atuh Asmarani oge ngagentak we nangtung sarta memeres pakaian jeung buukna anu aut-autan kawantu teu nyisiran. Sanes beres sarta mareuman durukan brabe Asmarani jeung Ki Bagira katut si paser maniang ninggalkeun saung pamondokanana. Bari leumpang rineh we Ki Bagira jeung Asmarani dina lumampahna teh dibarung ku ngalobrol. Kitu teh mah tuda sasat lumampah nyorang leuweung mapai wahangan. Mepir-mepir pasir. Dumeh jalan orobos motong kompas. Make jalan satapak. Jadi mun teu dibarung ku ngobrol mah karasana asa beuki capek. Teu cara je ngobrol. Tanjakan nu disorang oge. Asa teu pati berat teuing dilakonana. Sabot keur leumpang anak gajlong teh maung tutul tina luhureun kai. Gejrig hareupeun bari ngadakom ngagereng matana moncorong. Sungut calawak. Huntuna nurang ngeteng. Bari sareukeut teh nyangereng. Meureun nembongkeun pakarangna. Yen ieu dua jelema teh rek dikerekem. Dewi ucing kade. Ki Bagira mani ngadurug mundur sababaraha lengkah. Beungeutna ngadadak pias nandakeun gede kasieun. Manehna teu bisa nyebut maung. Dumeh cenah pantrang. Anu ku kituna nyebutna teh ucing. Kitu oge bari ngadegdeg rerempodan. Tapi ari Asmarani mah harita ti barang kolebatna aya nu ngagajleng ti luhur kai teh. Saeutik oge teu kapalingan gerak. Ngagentak manehna sakilat mesat pedangna nu digandong dina tonggong. Sarepet. Gilap. Pedang geus malang hareupeun dadana. Manu rek mamang mah. Keun. Nu kieu mah. Rek disangarepan ku Dewi. Pokna bari taki-taki. Iatna pikeun narima panarajang maung tutul bikangna. Anu kawasna bae keur anakan. Da susuna teh katemong rayud. Mana pantes rek galak oge.
Mireuneuh nu dipegat kalah kanyang hareup maung tutul teh jadi ngaregog. Damun seug dipegat lumpat mah kana pasti baris diberikna. Lantaran anu sieuneuun mah gampang pisan jadi mamangsana. Ari ieu Asmarani kalah ngajega nandakeun gede wawanen. Grem maung tutul teh ngagaur. Di dituna mah meureun nyingsieunan. Jerat jedong maung teh ngarontok ka Asmarani. Tapi orok kaya Asmarani anu geus diatna ti tadi keneh sakilatna keur manehna ngalengkah ka belah kenca. Nu saterusna pasangan teh jadi nyerong. Breh we buntut maung nu ngagebay panjang teh di hareupeunana. Lantaran ari huluna mah sasat ngeplos ka hareup. Sabab lawana kaburu nyingcet nyerong. Atuh heat kaplas we. Palebah bagalna disabet ku pedang nu kacira seukeutna. Gaur maung ngagaur meureun karasa nyeri. Bari buntutan nu panjang teh mah celeng. Ret kana lebah bujurna tetela buntut gesapat. Ang tutul beuki nafsu hayang nyamuakeun anu geulis koreleng. Maung tutul teh ngalaga. Ti dituna mah meureun neangan lolongkrang anu lemah di pihak lawana. Tapi Asmarani saeutik oge teu ngeser. Panona tetap mencerong kana gerak-gerikna anu jadi lawan. Jrong, jerebat. Maung tutul ngaronjang. Dampal sukuna anu hareup belah katuhu. Muka kukuna nu marencos barijil. Kituna teh rek dipake nyabok atawa nyakar. Anu saterusna rek ditekuk. Kitu biasana mun narajang kasato deui mah. Awas Dewi. Eta kukuna mah disareukeut kitu. Rek nekuk ta. Ki Bagira nyorowok. Bari manehna oge ngabar bedogna. Calik-calik we mamang. Calik. Wawan Asmarani beri sakilat ngareundeuk dina gerakan monyet ngemil. Sarta pedangna diheumbatkeun ka luhur dipake mapag suku maung. Tumarapna ka maung tutul lain deui ngaranjugna. Manehna gendak mundur sarta saterusna ngalegot ke belah katuhu. Rokaya Asmarani oge geus bisa maca kana gerakan musuhna. Ngagentak manehna oge sakilat ngagunakeun gerakan pangalmuih dina lengkah dalapan. Atuh crok we ti gigireunna maung tutul belah kenca. Ningali kitu puguh we maung teh jadi kapahung. Sabab lawan sasat aya di gigireunana. Kulantaran eleh gerak sasat kapilaan babar. Maung tutul malik bari sukuna dironjangkeun. Tapi pedang Asmarani sakilat geus nyabet dampal sukuna. Bret! Gaur. Maung tutul ngagaur, bari terus we ngagajleng kana rungkun. Gogorobasan kabur. Sidik. Sukuna lebah pigeulangna tinggalin disabet ku pedang Asmarani. Kabur Dewi. Pokna Ki Bagira bari mencrong kana beungeutna Asmarani. Ti dituna mah ngarasa kaget. Kataji kurang cingasna. Da cacakan mun manehna dipegat maung tutul kitu. Boa-boa jadi caduk maung. Itu tuh canak mamang tuh buntutna tuh lumayan gerak keriasan. Sareng eta ditah dampal sukuna canak. Ceuk Asmarani bari ngasupkeun pedangna kana sarangkana. Nuan seug mamang. Tacan puguh bisa ngalawan maung tutul anu keur anakan. Eta kacidap pisan galakna. Ki Bagira nyaritana ngaku sorangan yen manehna mah kana moal mampu najan ngabar bedog oge atawa sakurang-kurangna kudu tarung lila. Geus kitu kop bae buntut maung tutul teh dicokot jeung dampal sukuna. Puguh buntut maung tutul teh aya kana sadeupana. Bari alus luis deui. Kitu deui dampal sukuna. Bareng diilihkan teh ku Asmarani, sakilat dina pikiranana kacipta yen bagalna dilaan sedeng dampalna nurang eteng kuku-kukuna rek diantep. Dah, ieu dampal sukuna ku mamang teh nya kudu dilaan bagalna.
Engke bisa dipakai pakarang. Nangin orang bisa diasupkeun tah kana jero dapal sukuna anu tos teh bagalna. Cek Asmarani bari tetep we nitenan dampal suku maung tutul teh. Wah. Mohon bae nya Dewi. Aku mamang mah lah teu kapikiran. Teu kapikiran meus acan. Wawan Ki Bagira. Geus kitu mah bral we nuluykeun lalampahanana rek muru ka Cihauk teh. Pikeun neang anakna Ki Bagira Nyi Warsih. Kanca dangu sadayana. Jauh hama burung cunduk, anggang hama burung datang. Kirawan Ciasar, Asmarani jeung Ki Bagira geus anyog ka lembur Cihabuk anu rek didatanganana. Barang anjog pisan ka hareupeun imah urut mitohana nyaeta Bah Sumanta. Ki Bagira kacida ngaranjugna ngarasa riwas lain memeusan. Lantaran urang lembur teh katembongna suwung ku lalaki. Kabeneran harita teh lar aya nu ngaliwat. Ku Ki Bagira ditanya. Ari pokna teh nu ditanya. Cenah lalaki mah keur ngaberik Pandung. Tukang nyulik awewe. Anu ayeuna diculik teh Nyi Warsih incuna Bah Sumanta. Eta meureun. Rek dipake seba katuan kontrak. Kitu pok-pokanana awewe nu ditanya ku Ki Bagira teh. Atuh puguh we. Lain deui ngaranjugna Ki Bagira. Puguh anak ngan saese-esena anu geus heubeul ditinggalkeun. Kari-kari ayeuna geus lanjang. Di teang teh aya nu ngiwat ku Burat Maka. Pandung. Nyaeta tukang neangan gelung usung asangna tuan kontrak. Kanca dangu ari harita di talun teh keur meujeuhna digarap kebon teh. Jadi walanda kontrak teh lain hiji dua, tapi aya welasna. Nu kabeh-kabeh pada baroga usung esangna bangsa urang. Nya kitu. Anu purah ngolok ngojang-ngojang desa pikeun dijadikeun nyai-nyai. Utamana anu baroga rupa. Upama geus ngarasa seubeuh. Eta nyai-nyai teh dilurjeunkeun we. Disina balik deui ka kolotna. Atuh geus teu majar kumaha. Mun kaparengan boga anak, anakna mah tara dibikeun ka indungna. Tapi ku walana kontrak teh sok dititipkeun ka kota Bandung atawa dibawa ka nagrina. Upama kajadian kitu gancang deui we neangan anu luis anu geulis pikeun dijadikeun mamangsana. Biasana mah tara hese beleke. Puguh usung esangna teh bari sapisan ngolona. Pajarkeun teh cenah. Baris digenahkeun, baris dijait tina kasangsaraan. Memang jalma-jalma anu hirup di kontrak mah zaman harita teh kacida salangsarana puguh kahirupanana buruh kontrak diukur ku pangaji duit sabenggol. Pikeun awewe nu kabelejog ku pangbibita sasat kacida gampangna kabandang ku pangbibita teh. Tapi teu kitu pikeun Nyi Warsih mah najan lain sakali dua kali boh kajinisna boh ka Bah Sumanta anu jadi akina. Henteu mikeun incuna rek digadabah kahormatanana. Nu sasat dijual ka tuan kontrak. Kulantaran kitu pisan usung yasang tuan kontrak teh nyaeta si Kamran jeung si Onyon kapaksa we ngagunakeun kekerasan. Nyi Warsih anu harita balik ti wahangan anu memang jauh ti imahna. Ayana diluakeun lembur, ditaragal, dipaksa pirusa. Anu saterusna dipanggul ku si Kamran jeung si Onyon. Kitu oge leungeun
jeung suku Nyi Warsih dibakutet heula di talian. Waktu Nyi Warsih gogorokan minta tulung, kabireungeuh ku barudak anu arulin. Ya terus we dibejakeun ka urang lembur. Cenah aya awewe nu dipapanggul ku dua lalaki. Ari di baruru breh teh si horeng Nyi Warsih keur dipapanggul ku si Kamran rek dibawa ka kontrak talun. Atuh gancang we bah Sumanta nu jadi akina di bejaan. Geus kitu mah bring we. Sakur lalaki mah pada nyarusul ngabeledig. Nya dina mangsa kitu pisan torojo Ki Bagira jeung Asmarani daratang ka dinya. Atuh maranehanana oge ngegentak we ngudag bareng jeung jalma-jalma nu rea. Pikeun urang lembur. Najan ngudagna setengah lumpat oge. Da lain udag-udageun. Puguh si Kamran jeung si Onyon mah geus kacida jarauhna. Tapi ari pikeun Asmarani mah teu kitu. Asmarani ngagunakeun gerakan sirna bobot. Dina jojorelatanana teh badi sekilat we. Sajorelat. Dituturkeun ku Ki Bagira ti tukang. Najan aya kasebutna jago oge. Teu bisa ari nandingan Asmarani mah. Anu ku kituna dina tinggaleunana teh jauh pisan. Ukur temong hideung we ti kajauhan. Lantaran Asmarani mah ngagunakeun gerakan nu lain samanea. Si Kamran jeung si Onyon anu keur manggul Nyi Warsih teh kaudag lebah leuweung harendong anu berasna ka kontrak talun. Curlat, cilong, crik. Asmarani ngajega hareupeun si Kamran anu manggul Nyi Warsih. Sedang si Onyon mah anu ngajaga tukangeunana bisa anu nyusul ngabaledig. Manehna bageanana anu kudu nahan ngalawana. Aya awewe gelis pisan euy, Onyon. Tembak euy, Nyon, tembak. Ame urang bawa dua. Hegi sawang. Si Kamran ngarasa kaget. Di jajalaneun aya awewe geulis megat ngajega. Saeutik oge maranehana teu nyangka meus-meus acan. Yen eta teh Asmarani anu keur ngudag maranehanana pisan. Lah, nya we miran euy. Keuna lah. Ukuring ieu mah yeuh. Urang tewak pincarung alusna keur kieu mah yeuh. Wah, buah mahal hargana oge. Belah. Tada teuing ya anom robet atau heunana dibere nu kieu mah. Si Onyon renya-renyu badis we monyet jengkoleun mata krehe anu nenyo. Komo pikeun Asmarani mah. Hah? Dedengean teh. Kami rek disebakeun ka si Robet. Asmarani jojo muncereng we. Panona teu sirikna nol kabeh. Tina bakating ku ngarasa cua. Tong lo bapak maulah gelis. Lo bar temen. Mending kagelisan teh diduitkeun. Sangkan jadi kabagjaan hirup. Geranya. Dah. Mati ujug-ujug sagala reuncem. Asa nu geulisna we kersa dipigarwa ku Anom Robet. Salah saurang walana kontrak. Nya nu menta dipangneangankeun simut awan. Dasar teh gablek cedos ya. Yang saha maneh ngomong teh ha? Bari sakilat we nyampuk. Jobet ba si Onyon teh ditampiling satakerna. Aduh, tobat. Aduh. Si Onyon nepi ka ngagero bari gegerungan nyebutkeun tobat. Badana muih baris we hayam nukeuna ku tetelo. Dedeuleunana jadi kunang-kunang. Pipina karasana nyeri mulai lumayan. Bukan hayang dipebekeun sia ku aing. Dodo nampiling teu pupugu. Si Onyon jadi ngabudaya nafsuna sarta ret we ka si Kamran. Desotkeun tah. Eta awewe nu dipanggul teh mun Arandika hayang salamet. Asmarani ngancam kadua penjahat anu nyulik Nyi Warsih. Naon bakuna gelis-gelis pipilueun kana urusan batur. Ya, batan kitu mah mending oge milu ieu jeung Mamang.
engke geranya ku mamang digenakeun hirup teh dijieun nyai-nyai. Naon? Nya capek tiga gabah sia. Asmarandani nyampeuk ka hareupeun si Kamran. Hayo, ecageun eta awewe teh. Asmarani nyorowok deui. Tapi ku si Kamran boro-boro diecageun. Kalapok we manehna nitah ka si Onyon supaya newak Asmarani. Onyon, buru-buru tewak ya. Ameh hiji sewang. Dasar milik teu kudu mandi subuh euy. Si Kamran nya kakak ngeunah seuri. Ari si Onyon anu dihucuhkeunana ngagentak ngarontok. Maksudna mah Asmarani teh rek dirangkul. Pira oge pangawak awewe moal sabaraha tanagana. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.